cek Gusti Allah sing hade lain eta bae eta teh jang percontohan jang itibar ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah, konsepna hayang makmur berlimpah ruah cara kamari hiji amanu nomor kedua wat taqau iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung taqwa praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah ieu lanjut ieu afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in, kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian halan, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali, nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral nages lain moral Islam. Lamun urang guari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol. Guari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Ilanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP-na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel. Sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuli rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang neuli di pengajian kos kieu mareke kopeah mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu keneh tiungna dipikeun. Ini kumaha deui coba. Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana nu di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang. Anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi
moral bangsa teh geus kumaha geus persatuan jeung kesatuan teh geus tengah hiji kuari urang neangan neuleun nu mabok geus lain di Grogol deui geus lain di Jakarta lain di Bandung deui di hareupeun imah kuari mabok di hareupeun imah kuari judi di hareupeun imah kuari zina berarti moral geus parah jasa geus parah ulah disalahkeun ka masyarakat ulah disalahkeun dua sinpani dua penggede hiji ulama dua umaro ketika eta rapi masyarakat bakal rapi ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa atuh komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillah na NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat mah bener mah lain lalagaan ya bener ya seetik ongkos mah masalah lah teu mah geus lah iya tuh baheula mah gravitasinya gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, timana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafik. Henteu tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna. Manit mah gede teuing. Masya Allah, ya, orang itu orang Edo, itu kultur Edo. Ya, rusak berarti negara, ulah disalahkan umat. Sebab kumaha nu dua, pemerintah rusak, kiai rusak, umat lebih rusak. Pemerintah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada. Untung kiai deui lembur-lembur masih kayak nu rada bener jasa memang geus hese rada berada. Nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur kuari. Geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas. Ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat. Ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling. Berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang aman jasa. Nu mantak di dieu make bahasa nage apa amina ahlul qura. Maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna. Geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama ngarasa aman layat yahum tina datang nabasuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge. Kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol
lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deui nage atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cek jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nyana beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga atuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba dihareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV dihareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV ngising nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar lit taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia afa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia eta bagus itu ulah ta afa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongo. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan ngana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasul inkar ka Rasul disiksa atuh sarua aduh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabbi awa aminahul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman
ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bela jasa rua bae itu kiai kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunami keun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh Galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaona naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku hari teh masyaallah tinggal aya Karawang-Karawangna doang geus lain tina cai hujan tina Jatiluhur tina kiriman-kiriman itu teu nyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh neuk kumaha deui rahasia Allah keur ditegor urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia ku aing ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing arerese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna
amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah tah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai teh mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda dek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat tilok main-main malaikat memang main-main teu bomun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing brot atuh bahagia cilaka ujiannya mau kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosennya, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Ya, sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya sejarahnya? Oh. Ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajarawa ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Nyana nanya, Kiai, ya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu sakitu. Ngumpulkeun batu, jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini sia ka ditu bisi kapeupeuh. Bisa tak kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana. Pan. Malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa cek. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge, saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae ku teh ja. Marah mari kiai.
bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun cek eta. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nyana cek eta. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai sakena. Iya, awa amina ahlul qura, masya Allah. Temantak ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah. Bakal malik ka nyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Beuh. Meyakinkan kiai kos kitu. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye, makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing, sakeuna teh. Ye, datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil. Sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Aya dibere ayatna ieu. Afa aminalul qura, dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah teh diinstruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut. Balikeun Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud. Tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadang ikuti sia mahasiswa. Geus kula mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceurignya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Piceun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa di Piceun ku nyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta ge Mufasir tanya ka Mufasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana
terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari ente berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat lamun Harmoko baheula jadi penteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus bunga mana kuari geus tobat nyana mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehana sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmoko na hirup kene jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Ku hari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leletika jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala ilah ayat bedas lain lalagaan lamun ahli negara wari brutal moral nara rusak kemudian tersadar timimiti anu ngagogoh dia tahu wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan tersadar lele kebangkrutan moral bangsa awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu peuting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona teh ieu geus teu bisa Masya Allah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade teguran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu gitu coba tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae ngan lain eta coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa nembak hujan aing ge bisa ya cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasehatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tawa tukang nasehatan Golkar tawa kos gitu mah tilok bareres no bener dengan nasehatanana Masya Allah Karim nah ieu ditegor ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari tenurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya
terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Dalekeun ku aing mun teu berak peuting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyupaya Allah yakni istidrajuhu karena panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kanikmatan ku Gusti Allah ahli negara terutama di Indonesia. Sebab di Indonesia mah dipikabi tahun negara-negara saja loba kanikmatan anu timbul ti bumi. Anu ti diri urang kanikmatan sehat, kanikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung jamrut lantaran boga kekerasanana anu luar biasa ketika geus nyenclong bagus batu Garut seimbang jeung jamrut baheula. Kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah. Eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah. Dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan, dikaluarkeun deui di Aceh batu giok, dikaluarkeun deui ti berbagai daerah. Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang. Kuari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya. Geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tah mah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak. Tetapi keuntungan anak lain dipakai ngebangun bangsa jeung negara hanya nyana doang. Ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu. Kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng. Henteu nyana mah. Atuh gendutan Haji Pendi ja. Nyana mah. Iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan teh tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang. Ketika orang dibere awak sehat, kurang dipakai muyah maye, lalagaan, heureuyan, pakai maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cek nya aing teu nanaon. Awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa.
sing ada lain lalagan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah, apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat, awas bakal diberi siksa sekaligus kadek. Fala ya'manu makrullah, teu ngarasa aman kana siksa Allah, teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum anu rugi. Jelema nu ngarasa aman jelema rugi, jelema nu ngarasa tenang jelema rugi, jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang we, awas siksa ku Gusti Allah, baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional, awas sing ada. Ngeyelah urang dititah babalik ka Gusti Allah, sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat, wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor, kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun, kaum anu rugi. Masyaallah, bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah tajidullah ta'ala kabanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara, wa inda kulli syai' dina naon bae, wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae, qabla kulli syai' memeh naon bae, ba'da kulli syai' sabada naon bae, wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae, wa tahta kulli syai' jeung sahandapeun naon bae, qariban min kulli syai' jauh tina segala naon bae ke Allah aya, muhitan bi kulli syai' jeung ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod. Nah ieu keur caritakeun morod. Terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha. Iceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al awal, ku sifat Allah al akhir, ku sifat Allah al zahir, ku sifat Allah al batin. Sebab Allah teh wa huwa tah ieu deuk ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alai Allah teh kuari netepan kana sakumaha kadeuleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun orang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu, hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Numantak lamun orang dek norekat di samping orang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qomo khalaqah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji. Kaita teh urang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageus nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah hiji. Sifat Allah hiji, asma Allah hiji, zat Allah hiji. Tina hiji berarti tilu teteh geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhqil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas huwa lain bahasan urang. Lain bahasan orang mal ka arti dibulak-biluk.
Moal arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah. Nu mikiran tentang kekawasan Allah. Nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres. Moal beres. Mun hayang Avanza moal beres. Mun hayang Innova moal beres. Komo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ieu mah kudu dinolkeun wa muhqil kul. Apus gara kabeh. Di jero hate urang ulah aya dunia. Di jero hate urang ulah aya makhluk. Di jero hate urang ulah aya nafsu. Di jero hate urang ulah aya setan. Kakara kapangi huwa. Kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula. Nu teu mondok mah geus black sweet tuh. Moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cak aing moal. Lah cenah sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka ngusruk sia moal jadi wali moal. Moal elmuna di mana? Paling takabur. Sombong asa ku zikir teh jadi wali. Moal beres. Emang kumaha gitu jadi wali. Pokona nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok. Moal we kajen kumaha. Dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal. Elmuna eueuh, ilmu ibadahna eueuh. Aduh, cenah kumaha mun ngamimitian gua atuh bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji. Nu teu ngaji moal bisa ilmu salapi. Ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian kumaha. Mikung. Mantap dokter Andes moal jadi wali. Mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ka ilmu salaf. Ka balik ka bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae. Teu saha. Moal bisa wajan kumaha. Saon sababna? Sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi. Sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik. Sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik. Tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh mah urusan manusia jeung dunia. Out. Salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar. Wani sumpah aing mah. Moal kajen kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Si baheula loba raja wali atuh loba. Wali sanga ajar di raja. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan. Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus neungan sakola. Tapi jadi. Tah lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin lagi. Geledek. Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Ate orang nganggap. Nganggap ieu urang ka motor Scoopy. Bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan.
nganggap dunia, nganggap mantak deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma anta mapala. Sakitu butuh teh ai ka anjeun teu butuh setiga-tiga acan. Atuh butuhna kaza? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae teh disaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catetanana. Neuk naon mah kudu dilapor-laporkeun. Enet Jibril ka ditu. Ambo. Jibril kita ini teh takut gitu. Amma ilaika. Alah. Kanjeun mah teu butuh saeutik-eutik acan. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk eueunan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi sekuping nolol mah waduh mantep. Geus teu bisa kajeun kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut. Dibere 1 juta apa komo teman tuh. Oh, ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teu naon ngaji. Ese dongeng na ngaji ieu mah ese dongeng na. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat ban teu dititah. Haja jelema-jelema tertentu neuk menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Ieu dek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu ganyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu nganyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira taya zat Gusti Allah ayana nu memeh aya sagala rupa dunia akhirat. Ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli. Huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari ku urang seluruh materi, seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal nu memeh tajalli ka sagala rupa. Urang mah ayana lalagaan ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa encan bisa. Kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal. Huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli. Kana tingkah wujud Allah sabadat tajalli. Cak Allah kuntu kanzan. Aya kaula ieu simpenan. Kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk. Pakolaktu maka ngadamelah kaula langit jeung eusina. Di dalam melah kukula bumi jeung eusina. Malaikat geus aya nangieun kaula. Kula hayang dikenal ku malaikat. Wahai malaikat, ieu langit nangieun saha? Nangieun Gusti. Ai maneh nangieun saha? Nangieun Gusti.
sesuai jeung harapan aing. Aing nyeun bumi, nyeun makhluk, ayalah Habib Rozak. Jak Gusti Allah. Sia geus boga anak wari. Boga nu sabaraha teu kahitung. Tingongora kawin bae. Anu ngaku anu henteu anak. Bib cek Allah nangieun Gusti. Eta lah akur jeung aing. Bareng nanya ka Ameng. Meng, lu ada dulunya apa? Ya dulunya kan saya mah turunan dari kera, monyet. Ya. Iya. Berarti manusia turunan ti monyet. Ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kukumah ge. Asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu. Ya Tuhan itu memang ada. Cuman dia mah tuh adanya kan susah. Udah aja diwujudkan di apa di Brahmana. Waduh, itu Tuhan kita Brahmana. Salah. Aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun tah huwa nu kadua kuring barad an orofa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia sanggeus ngadamel manusia teu dibere nafsu sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu dibere pemahaman dibere kalbu Numandakinna khalaqadal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere dedelan, dibere dedengan. Sokera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing. Aing tajalli didinya. Perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ieulah kudu megatkeun heula kahirupan. Kudu megatkeun heula karamean. Sakumaha Syekh Abdul Qadir begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat di luar langit cek surat innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana nu handap darajatna anu handap pangkatna jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun eta roti nu geus aya di leungeun roti diragakeun urang mah sekupi nafsu diragakeun sapi ngomong, anjeun mah lain yang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae, jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap dek dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heura sorangan. Diri gerak nang Allah. Diri cicing nang Allah. Kicep nang Allah. Beureum nang Allah. Suara kadenge nang Allah. Napas kaluhur napas nang Allah. Numantak teu eureun-eureun Allahu. Teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir kopi edan. Bakal edan. Allah. Menang saminggu bae dengan pancingnya na mancing di hareupeun imam. Menang sendalnya na bakal. Bebeja ye gabus ka pamajikanna. Ieu. Ka haji barang haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pun ka haji jadi kieu. Wah, barang ngaji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir dah tepuguh guru
Sebentar ngaji kieu teu meunang serius, bab encan dibeat. Eta teh tapakur baheula, tapakur kabeh. Diri sorangan heula, diri sorangan bae. Lempang, oh ieu teh nang Allah, diuk oh ieu teh nang Allah. Mantap moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean, endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah, dek muraqabah. Eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia. Berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan. Pannyana nu ngarangna ge. Nu ngarang kudu uzlah nyana, nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali. Apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh. Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Zilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti dituna Abi Yazid al-Bistami, kabelah dia Semarufil Qurhi, kabelah dia terus datang ke Syaikhul Qadir, datang ke Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula. Ulah-ulah uzlah ke lembur, ke uzlah deui, ke lembur, ke uzlah deui. Naon maksudna uzlah teh? Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan. Aing teh deka Allah melalui zikir jeung tafakur. Kok kaganggu ya ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar. Urang mah sumpar-sampur pan ka jelema nu mentak boga HP tandana. Jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah. Berarti moal jadi wali jelema nu boga HP. Moal kajen kumaha kecuali geus jadi walina lain masalah. Nu encan jadi mah walina tetep bae mun boga HP moal jadi wali. Sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh teh. Jang naon ini cenah beusi undangan kurang teh. Mun boga HP papan teh urusan dunia. Urusanana ekonomi, urusanana politik, urusanna bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban eta pan HP. Atuh berarti ngajauhan ti Allah. Urang teh titah ngajauhan makhluk. Mantap kadele sareret ge asal nu boga HP anggeus. Awet teh manis. Berarti gede ka makhluk aja nu kumaha. Ingin sekupi kajen ku kumaha. Teh. Teh jauh ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae. Sorangan bae kapan urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu. Eta. Eta mah kan teu bisa diabaikeun teh mah. Waduh, naikna ke otak pan teh mah. Puyeng. Nah, ieu kudu kumaha tah. Tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan. Jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep. Teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung saminggu ke Bali. Ke gunung santri kan. Sugana tukang sao. Emang biasa. Atuh hese keur carita hese. Ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae. Sanajan di tengah kota, sanajan di tengah nu rame, sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara. Ai Allah deuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna. Metode nu mentak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge. Di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah. Nyaritakeun perjalanan hikam geus lain deui. Geus langsung ka hakikat. Atuh engke kan jadi wali mah diangkatna ge kadang keur leumpang, kadang keur diuk, kadang hudang hees diangkat jadi wali mah. Kadang-kadang aya jelema ibadah we eueuh ngeunah. Kok kapanggih jeung hiji kiai. Terset hate kok ngeunaheun ibadah. Allah sangat berhasia endek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neleuk kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadahna. Aing hayang amat kiai mah geus teu kabita anu, kiai teu kabita iba lain kiai sakopi ya mah. Kiai mah nyana teh nganolkeun teh diangkat derajatna. Ketika nganolkeun teh diangkat derajat ku Allah. Teh 1 menit 2 menit balik we ka imah. Eueuh deui.
Nu ibadah bae tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Nah ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tama da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu lempang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Ieu sagala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atuh ai kitu mah Allah aya ieu di ai. Sebab kicep teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atuh deukeut Allah teh ieu dengen nang saha nang Allah. Atuh berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atuh aya Allah. Ketika urang ngomong aya suara nu saha nu Allah. Nu mantak deuleu sia deuleu aing cak Allah. Denge sia denge aing sing hade. Gerak sia atau gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan dipiceun sia ku emah sia ku abah sia ku masyarakat sia kaleuweung teu kiai teu santri teu pejabat henteu nu kesugi teu nu susah dipiceun bae sia dihormat teh nang aing sia ku aing diayakeun nang aing sanggeus aya ku aing diurus ku aing disehatkeun ku aing didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing aju sia dibere ilmu dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing mana nu sia jauh ku ari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing ulah diaku nang sia selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan geus berat geus luhur ieu nang aing gawe ulah ngaku-ngaku guys ulah mulai ku aring nu di aku ja Allah kabeh ge sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku denge urang denge Allah manya urang ngaku robah urang robah Allah manya urang ngaku ye atuh ari kitu mah sabeuleug gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajallilah Allah di diri urang sieun urang henteu kudu boga rasa didegekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang geus aya tah nyaritakeun aya teh oh berarti aing Allah musyrik sia beuki hese ye ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat nyulusup ka jero hate teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho sia amis madu nyaho ai amis jeung madu beda sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk. Tapi moal bisa dipisahkeun amis jeung madu. Mikir orang jaheurnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis, lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Moal keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis. Tapi amis lain madu. Moal keluar makhluk ti kholik. Tapi kholik lain makhluk. Kholik mah. Lain gitu ngaranna mukhalafah lil hawadis. Tapi moal keluar. Kholik ti makhluk. Naon sebabna lantaran robah urang. Robah nang kholik. Deuleu urang dang deuleu kholik. Atuh tajali urang. Ieu kan keur nyaritakeun tajali. Itu berarti atuh aya tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang kurasa lain ku ucap ieu mah keur carita kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa ai rasa makan masing-masing baso ngeunah cak si eta somai ngeunah cak si ieu ribut cak aing mah ngeunahan baso somai cak aing mah ngeunahan baso somai ribut nyecak orang somai, seorang baso. Itu menang ribut tina rasa. Cek seorang itu gelis sama tawa. Kolisi dong gitu. Gelis cecak aing. Masya Allah. Senyum na. Gusti Allah. Murah ke jantung aing.
Cak perang siap kos kitu hidung bae ke kudu murag. Cak aing mah deui. Waduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae ge sia kudu berkorban nya hideung ya cak aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa disenserikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Segala cibrek sia mah. Ayo nu hidung mah waduh teu garing bae. Coba sia jeung urang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tah miceunan cinta salian ka Allah. Masih Allah, eueuh nanaonan. Kuari mulai tah urang tafakur teh ieu keur mengarah. Kuari robah aing teh nang Allah, pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir. Lembang aing teh nang Allah. Atuh segala rupa ge nang Allah. Atuh tajali Allah di aing. Kuari geus tah. Boga rasa tajali sieun bakalna. Sieun teh sieun ka Allah. Hayangna salat bae, hayangna maca Quran, hayangna zikir. Engke ge kondisi urang seger diu, kondisi urang bari ngedengeng geus ka Allah bae. Bakalna ka Allah. Disesuaikan dengan kondisi orang ngedeng Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari. Nah, kuari luar urang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan robah-robah nang Allah. Neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah, robahna Allah kabeh. Oh, atuh Allah kabeh nu kadeuleut. Tapi perasaan. Lain ucap perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleu Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori, kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Ka hareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge jauh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu, moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaifa ayeuna moal aya. Sebabna atuh Allah kabeh. Eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge. Dina tauhid TK ceuk Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun, puluh tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu. Kaifa can pernah. Hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah. Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah. Oh geus atuh geus kitu. Da cek Abi Hurairah teh pohara amat tina encan pernah kuring ditegar kunaon, kuring nyulusuk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Ari tuan si kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalahan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna. Kok henteu pernah kitu. Cak Kangjeng Nabi pan kabeh ge nang Allah Abi Hurairah. Geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal robah janang Allah. Cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian si Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti, cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabehna teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae.
Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh jeung makhluk, diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung sia ka dieu mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sakala jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kos gitu. Lain ko omong sama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ka perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua, aya tafakur, aya muraqabah, engkena aya tahali kakarak tajalli. Lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah. Ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti. Nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali. Urang bahas tahali heula engke. Wallahu a'lam bishawab.